Wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Keris Titisan Iblis ya dongeng karangan Koswara. Ayeuna teh para wargi nincak bagian anu kadua. Mangga urang teraskeun kamari teh nyaeta nalika Nyi Titi bade diserang ku keris titisan iblis, namun ngadak-ngadak ngaleungit, leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Nu aya ngan saukur hasil parita teh ngeulun. Ieu nimulkeun kaheran pikeun si ieu masih burak mah. Naon herana mah heran atuh make jeung leungit sagala. Siga-sigana ieu Nyi Titi teh ditulungan ku jelema anu memang boga aji halimunan. Kitu ceuk numutkeun ieu dongeng kumaha prasna dongeng mangga urang hanca bae. Bari nyusutan ke Sang Tiis nu maseuhan awakna, Ki Burak ngomong sorangan, "Waduh, kudu kumaha aing laporan ka Nen Sukmawati ieu ye. Kana tangtu aing baris dicarekan geura aduh aing teh. Heueuh bu, kana tangtu aing baris dicarekan ieu mah. Tapi dah heueuh kieu kanyataanana. Kana tangtu aing moal bisa ngabohong, najan ngabohonge kana tangtu Nen Sukmawati nyahoeun. Wah, ayeuna mah aing mah mending balik we. Blak-blakan we aing rek nyarita. Ayeuna keneh aing rek nyarita ngalaporkeun moal di dinding clear di Sinang Siloka. Langsung aing kana poko pangkana. Rek dilaporkeun ieu kaayan kabeh. Geus boga kacinekan kitu mah terus wae Ki Burak nangtung leos ningalkeun eta patempatan. Terus harita teh mulang ka Pasir Samoja. Lumampah bari dicaangan ku bulan purnama nu geus gembleng decang. Sanggeus kurang leuwih lumampah nameakeun waktu kurang leuwih setengah jam. Ki Burak cunuk ka puncak Pasir Samoja. Bere hareupeunana katempo gedong Sigerong nu aya di tempat singkur. Gedong pulas bodas pamatuhan manehna jeung Nen Sukmawati. Mun lain manehna kana tangtu baris maruringkak bulu punuk peuting-peuting datang ka eta gedong. Da puguh gedong geumanaker gedong kuno nu pohara gedena. Bari sakurilingna rapang ku lampu gantung. Sup ka jero gedong nu tetela teh ditulakan kebat ka kamar tukang kamar khusus para Nen Sukmawati. Sedengkeun kamar sejen anu jumlahna aya 8 kamar. Ngajajar belah kenca jeung katuhu kabeh ge nutup. Nu ngeusianana jara rempe geus sarare sigana mah. Padahal muncan sare sok rame di antara sok aya nu ceuceuleungan sagala. Dan nu keur ngendong bari uubar di dukun Wanuja Nen Sukmawati. Nyaeta mojang nu kaganggu ingetanana sagarupa ge harita teh aya nu keur diubaran di dinya. Beras ka kamar Nen Sukmawati nu aya belah kenca, ari nu katuhu mah kamar manehna. Ukur kahalangan ku gang nu rada gede di jero eta gedong. Meme asup ka jero Ki Burak keketrok heula kana panto. Saha? Kadenge ti jero anu nyarita. Sora mepeuskeun simpena peuting najan lalaunan tapi jelas kadenge. Kalayan Ki Burak apaleuna keur eta teh dununganana. Pun Mang Nen, gancang asup atuh. Ki Burak nyurungkeun panto kamar berai muka. Bereh waruga hiji mojang geulis keur diuk bari harita teh emok cabok. Kalayan make papakean sing sarwa ipis bari ti jerona teu make pakean naon-naon deui. Diuk harita teh nyang hareupan parupuyan nu haseupna ngeluna ka luhur. Bukna nu panjang ngahaja sinangarumai teu digelungkeun panjang nepi ka antel kana ubin. Sedengkeun caeun parupuyan aya baskom beureum atuh katuheunana katuheun parupuyan katemong. Aya sapangadeg pakean awewe. Ret eta Nyi Mojang geulis teh paneutupna seukeut naker manco ka Ki Burak. Nu diuk semut tungkul bari jeung ajri hareupeunana. Pok ngomong sora halimpu tapi nganung geteran kakuatan gaib bohara kuatna. Syukur maneh geus datang Burak, ngan geuning lengo. Sumun rumaos abi talobeh. Hapunten Sun, tema Ki Burak sora harosos. Jeung siga nu ngaleper kawas nu aya kasima. Atawa bisa jadi alatan manehna gaga tina urusan pagawean. Maneh katenyon aku kami siga nu meunang kareuwas. Meunang kana langsa Burak. Cing kumaha hasilna maneh bieu lumampah ngalaksanakeun pancen ti kami teh Burak. Geura caritakeun masing balaka ulah di dinding clear di Sinang Siloka. Bruk berak caritakeun ka kami. Cilaka Nen, cilaka. Cilaka kumaha? Pun mangga hasil nembak Nyi Titi Sun.
Nah habis itu gening pan adik kami yang tadi barengan jeung keris titisan iblis nu kami mana ayeuna kerisna. Ieu Sun, Ki Burak terus mikeun keris titisan iblis ka Nen Sukmawati. Gap ditampanan tuluy diasupkeun kana sarangkana. Sok dituna gigireun parupuyan anu seunina masih keneh ngelun. Seungit menyanu dibeuleuh masih keneh nyambuang minuhan eta rohangan. Panon Nen Sukmawati saterusna manco deui ka Ki Burak. Da harita teh kalayan daria pok tumanya deui. Jadi maneh teu kungsi hasil mangihan Nititi nu kabur ninggalkeun pamatuhan urang? Ari kasusul maka susul Nen. Sunanging teu tiasa katewak. Ari ku keris iblis? Eta ge teras ditutur-tutur ku keris iblis Nen. Nanging basa eta keris iblis mohon kagungan salira bade nublas mateni Nititi. Aneh bin ajaib nih. Aneh Sun. Aneh kumaha kitu aya kajadian naon? Cing pok caritakeun jelaskeun. Meninggancangna keur Nen Sukmawati megat motong kalimah omongan Ki Burak. Bakatingku ngarasa panasaran hayang nyaho kana kaya nu sabenerna. Basa bade sabres-breseun keris iblis nubles kana dada Nititi teh. Teu kanyahoan waruga eta mojang teh bet kabuleun ku asup kana. Meningga kulung bodas haseupna teh. Tos kitu les ngadadak leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Estuning matak heran Sun. Ki Burak nyaritakeun sakur nu kaalaman jeung kajadian cikene. Basa manehna nyusul-nyusul Nititi nu kabur ka leuweung hanyuang laneuheun eta tempat. Tetela aya nu ngahalangan kana papaksudan urang Burak. Tangtu eta manusia nu teu resepeun ka urang, ngahalang-halang ka sakur paniatan urang. Tapi teu kudu leutik hate, teu kudu nalangsa. Masih kene aya apanan budak parawan nu ieu tempat. Nu ku kami bisa dialgetihna. Palabah nyebutkeun kecap nu panungtung sora omongan Nen Sukmawati lalaunan. Ki Burak ungut-ungutan hatena ngarasa sugema jeung atoh. Rek teu bungah teu atoh kumaha lantaran disangka manehna rek meunang panyarewedan, meunang perdom jeung panyarek ti Nen Sukmawati ai kanyatana mah geuning teu kitu kieu. Nen Sukmawati teu amek malah ukur sakedeung katempona Nen Sukmawati siga nu amekna teh. Saterus mah biasa deui malah katemong beungeut cahayaan, asa leuwih geulis leuwih manis ti biasana. Kitu tetenyoan Ki Burak keur Ki Burak salawasna muji kana kaya nu jadi dunungan. Nu najan umurna geus 100 taun leuwih, tapi kanyataan teu beda jeung mojang nu kakara umur 22 tahun. Aduh para wargi sadaya aya dunya. Nya yanten aya tiba heulana ngurus awak teh para wargi sangkan awet ngora cenah kitu. Dina carios-carios Sunda seueur anu ngulik dina bag-bagan ilmu panemu ngulik sangkan hirupna janten awet ngora kitu para wargi. Contona diantawisna Nyai Dayang Sumi. Ya contona para mitra. Nyai Dayang Sumi mah benten sareng Nyi Sukmawati. Ai Nyi Sukmawati mah ditumana teh ku jalan nguyupan getih cenah eta bangsa Jami anu ngarora keneh boh istri boh pamegat atuh sapalih dileueut sapalih dipake ieu mandi getih teh ih araraneh teh nya. Ai Nyi Dayang Sumi mah sawangsuna para wargi teu meunang ngadahar bangsa dugang daging kitu. Bangsa dugang daging teu kenging nuang bangsa daging. Janten nu dituang dengan saukur pupucukan bongborosan. Atuh mangga urang teraskeun para mitra. Galineng Nen Sukmawati nyarita sora halimpu dibarengan ku rasa dedeuh ka Si Burak. Tetela najan sifat kabadeganya Nen Sukmawati siga ka dulurna bae. Ki Burak, badega kami nu salali ieu tarabaha ti kami. Bade aya pikir sae naon Sun? Ayeuna Bandungan ku Andika Burak, kami rek niptakeun wujud si Titi. Coba maneh nyokot ngayeuh guguling dina luhur kasur tempat sare kami. Unyuk sumangga Nen. Teu baha Ki Burak harita keneh nangtung terus nyokot guguling hiji tina pajuaran Nen Sukmawati nu pernah aya tukangeun tempat calikna ayeuna. Sok eta guguling dibulen ku lawon saten bodas digolerkeun payunen Nen Sukmawati. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso.
Mitra anu mulia ge Kiburak diuk dina uruta di manco hormat naker manehna geus panasaran dina hatena hayang geura nyaho naha keris aya kajadian naon saterusna nu baris lumangsung kiwari hareupeunana. Saterusna Den Sukmawati peureum bareng jeung kitu manehna kekereyeman rada lila siga nu keur mapatkeun jampe pamake aji tumbal sarana. Wer mendadak sakala luhureun imah kadenge aya angin meninga guruh lir angin puyuh lilimbungan dibarengan ku babaungna anjing leuweung kalereun eta tempat. Basa angin anu ngaguruh geus eureun nya kitu jempe sora anjing nu babaung malebung berai Den Sukmawati beunta lalaunan. Ebreh sorot panon siga nu pohara sikeutna nojo ngempur kepala eta guguling anu ngagoler hareupeunana. Geriem-geriem manehna ngomong lalaunan tapi temres ka ku Kiburak kadenge kieu. Hei guguling, wayahna maneh ayeuna kudu salin jinis. Maneh ayeuna keneh kudu jadi wujud mojang geulis nu geus kabur ti dieu. Maneh kudu salin rupa jadi wujud si Titi. Mojang lenyang urang Ciwiru. Sok sia. Tutas ngomong kitu Den Sukmawati niup eta guguling 3 kali aneh bin ajaib. Teu sakara-kara eta guguling segede tangkal kai anakna teh. Harita keneh salin wujud ngajanggelek jadi wujud Nyi Titasari. Ebreh katempo wujud Nyi Titasari anu nyeples wujud aslina. Bari keur nangkarak baeud dina kaayaan anu geus jadi layon. Sigana para wargi lamun anyar-anyar mah Kiburak babarengan jeung nu jadi dunungan bakal moal percayakan eta kajadian ngan bae lantaran geus aya 10 taunna manehna ngabadega ka Den Sukmawati. Kajadian samodel ayeuna geus teu aneh deui. Lantaran Den Sukmawati teh ngabogaan ilmu sihir pohara luhurna jeung bangsa setan siluman jeung pangaruh jahat. Burak? Oh iya Sun. Mani gancang naker Kiburak nemalan bari males netep kadunungan. Ieu layon ciciptaan ku maneh piceun ka leuweung Hanjuang. Kalayan ku maneh dipiceun kudu aya kana jurang nu jero nya. Gancang laksanakeun ayeuna keneh jika ditu. Maneh gancang ini ka Ciwiru. Kalemurna Nyi Titi Den. Heeh. Dupi maksudna bade naon Sun? Kiburak teh can ngarti kana maksud omongan dununganana. Panganitah miceun eta layon ciciptaan bari saterusna kudu init ka kampung Ciwiru lemurna Nyi Titi para mitra. Sabada ngarenghap menang 2 kali sarta nyengetkeun kertas kana parupuyan. Lantaran tadi parupuyan rek pareum Den Sukmawati kedalisan. Tangna maneh kudu ka kampung Ciwiru. Lantaran maneh kudu ngabejaan ka Mang Suhadma jeung Bioco indung bapana Nyi Titi. Bejakeun si Titi dina peuting ieu geus kabur. Ninggalkeun padumukan kami. Heug aja kaleuweung sina mantua neangan babarengan jeung Andika. Kumaha kaharti atawa henteu omongan kami Burak? Kantenan kartos masun. Nanging panginten dina seueuhanana Sun pun Mang teh. Ulah siga nu terang ka palebah-lebahna aya layon ciciptaan Sun kitu pangintennya Den. Heueuh atuh Burak kumaha maneh we barina oge soal eta mah. Soal teknis kitu mah kumaha maneh we teu kudu jeung sagala-galana ti kami. Kawas budak bolon ari manehnya bera ayeuna keneh gramian ngara isu keneh datang ka Ciwiru. Unyuk sumanga Den ayeuna keneh pun Mang bade mios neda tilu anak mugi sagala rupi sing lancar sareng kedah ditinggalikeun ti dieu ku salireun Den sumun kedah diawas maksad Mang teh lain wae ditempokeun tapi maneh bakal dibantuan ku kami malah dina mangsa engke maneh babarengan jeung kolotna si Titi. Di leuweung Hanjuang kami nu bakal ngutus Nyimas Centring Keling jeung ngutus keris titisan iblis pikeun ngabantu kana sagarupa supaya lancar. Beral gramian bawa ieu layon ciciptaan piceun palawah jurang anu di daerah Gulampeng Wetan leuweung Hanjuang nya. Unyuk sumangga Sun. Kiburak tulus ngarawud layon ciciptaan nu mangrupa wujud Nyi Titi pare nyeples mah teu dipiceun sasieun. Geus kitu mah terus kaluar ninggalkeun Den Sukmawati nu masih keneh diuk di kamar paragi manehna mujasmedi. Mitra sadaya kaayaan di jero eta kamar sakedeung simpe sedeng Den Sukmawati saurang nini-nini nu katempona siga parawan teh masih keneh diuk sila meneko nyang hareupan parupuyan nu ngelun sajeroning kitu manehna ngarasa heran ku ayana kajadian nu tumiba ka dirina Nyi Titi bet bisa ngaleungit dadak-dadakan dina mangsa rek diarah pati ku keris iblis teh.
Nangtung sakedeung ngojeng kang nulakan pantok kamar geus kitu gek diuk galineng tungtung hatena ngagalineng. Be, aya-aya wae gogoda. Aya-aya we pikiraneun teh. Nasaha nu gawe hianatnya? Nasaha mangklukna nu rek ngaganggu ka aing, nu hayang jail dengki hianat ka aing. Bener-bener asa diungak campelak diri aing. Ciku aing rek diimpleng. Susuganan aing bisa nganyahwankeun ngeunaan saha-sahana. Sanggeus boga kacinekan kitu mah terus we dirina Enden Sukmawati ngagereyem jajampean. Bari jeung muntang kanu jadi pamuntanganana panon batina ngacacang ka alam nu jauh. Bakatingku hayang nyaho ngeunaan saha-sahana nu maling atawa nu ngarebut Nyi Titi. Tapi anehna najan geus rada lila ge manehna ngimpleng jeung meleng. Tetep manehna teu bisa nganyahwankeun di mana ayana jeung saha-sahana nu maling Nyi Titi. Tuning poek meredong poek mongkleng buta rajin. Ngetenyoan batina Nen Sukmawati mangsa harita teu bisa ningali naon-naon. Nen Sukmawati ngarahuh rada lamat, ledak-ledak kesang nu maseuhan tarangna. Ku manehna diusap ku tonggong dampaleungeun katuhu, manehna ku kulutu sorangan. Kakara aing umur-umuran, aing ngalaman kajadian cara ayeuna, be aneh bin ajaib. Panon batin aing nu geus dilatih, diri aing nu kesebutna luhur ilmu kabatinan, ayeuna bet ngalaman kajadian matak helok. Diri aing nepi ka teu bisa nganyahwankeun di mana ayana si Titi. Duh, heran aing ge naha naon sabab musababna nya. Sababaraha kali Nen Sukmawati ngarahuh lamat marengan hatena nu pinuh ku kaheran. Pedah ilmu manehna siga taya tapakna, pedah ilmu manehna siga nu camal, pedah ilmu manehna teu bisa terap dina ngoning ngungkulan kajadian-kajadian nu geus lumangsung. Leng rada lila dirina Nen Sukmawati ngahuleng miraga meneng. Bangun nu bararingung ku pipikiran, tapi kabingungna kasusah ngadak-ngadak leungit. Lantaran kadenge ku manehna kana panto anu keketrok muyarkeun sakabeh lamunan jeung pipikiranana. Saha? Pok ngagancang Nen Sukmawati nyarita bari paneutupna mancok kapala panto anu pageuh ditulakan ti jero ku dirina. Wiwi teteh wiwi. Kadenge sora awewe ngorak keneh jeung siga semu ogo nyebutkeun ngaran. Teteh la Wiwi ngaranna. Oh, Wiwi. Setengah ngarahu Nen Sukmawati ngomong. Reka teteh, sumohon teteh Wiwi bade ka teteh. Ih, lain geura sare atuh pan geus peuting ieu teh Wiwi. Geura sare kadinya. Bari jeung leuleuy nyarita tuluy ngomongan dibarengan ku Pangoro. Alim jeung ina bobona teh. Hoyong sareng teteh engal atuh buka pantona teteh engal. Wiwi hoyong bobo sareng teteh sok engal teteh. Nya kae atuh bageur sakedeung. Yung Nen Sukmawati nangtung keris titisan iblis diselapkeun dina cangkengna. Tuluy ngebutkeun sapu tangan beureum bieu meunang nyokot tina kutangna aneh. Barang eta sapu tangan dikebutkeun parupuyan jeung sasaja nu liana ngadak-ngadak leungit. Nu aya mah amparan permadani, nu hurung anu katingali bersih. Nya kitu deui tempat sarena ge para mitra pikabitaeuna karon. Pohara sugemana lantaran kebutan sapu tangan beureum geus bisa ngarobah kaayaan di jero kamar, nepi ka eta kamar katemponangan bungkul kamar paragi sare, lain kamar nu dihijikeun jeung paragi mujasmeni. Brai barang panto dibukakeun breh katempo, tangtungan mojang nu saumur jeung Nyi Titi nangtung didinya. Buu kusut papakean awut-awutan, samalah mah para wargi sadaya. Harita teh atuh beungeut nage bet dipulas pales, dipulas pudipulas kulipen seti parawargi diludak-ledak. Puguh we atuh menian melog-melogan. Pantes mun kitu kaayana Nyi Wiwi puguh maneh teh lantaran kaganggu ingetanana, pangna ku kolotna jeung ku kabogona dibikeun ka Nen Sukmawati sina tatama sina cager deui. Anajan geus ditarekaan aya 2 mingguna diri Nyi Wiwi can cager keneh. Omongna mineng ngaco tapi sakapeung masok bener. Utamana mah mineng ngomongkeun bener mun kaparengan ngobrol jeung Ki Burak. Serengeh Nyi Wiwi seuri bari kanyahoan panto dibuka ku Nen Sukmawati. Nen Sukmawati males imut. Bari leungeun ngaragamang terus nyangkeh cangkeng Nyi Wiwi. Hayu atuh sok di jero ka di bager. Asa di lebet kamar teh teteh. Nyi Wiwi alahak olohok hayang nyaho ka jero kamar.
ngan teu bisa laluasa da panto kamar muka ngan sabahagian. Wes saha di dia masuk ka di ka jero. Mangga teh abdi Wiwi ka lebetnya. Nyi Wiwi daek diajak ka jero kamar gek diuk ngareneng dina bibir dipan. Mending ngadelewo atuh hipu bubuhan kasurna kasur empuk harita teh. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Para mitra sadaya selengseng ku Nyi Wiwi ka ame meuni seungit angin-anginan kayan di eta kamar. Hatu para mitra irung meuni ungas ingus bari ngareretan sakuriling kayan eta rohangan. Den Sukmawati harita nemongkeun sikep jeung bubuden anu pikaresepeunakal. Manehna make jeung umat imut sagala nemongkeun sikep nu gede kanyaah jeung kadeudeuh ka dirina Nyi Wiwi. Salila 2 minggu babarengan di dinya memang karasa kanyaahna jeung kadeudeuhna Den Sukmawati ka dirina Nyi Wiwi. Malah biasana keur manehna sok karasa betah jeung tumanina. Rarasaan teh asa tentrem jeung tingtrim lamun manehna cara ayeuna. Diuk babarengan jeung Den Sukmawati. Bari ngagelenyu imut Den Sukmawati pok ngajak ke nyarita ka Nyi Wiwi. Nyai, bieu teh, Nyai teh. Nah, teu daek sare atuh. Teu ieu teh jeung Nyi Inah. Teteh sok ngaheureuyan ka abdi Nyi Inah mah. Mawi hoyong sareng teteh we di dieu alim jeung si Inah mah. Jeung magelo jeung kejual teh. Teu resep Wiwi mah. Ngahiji jeung jalma nu siwa kaganggu pikiran teh. Sieu dikerwas jeung dijenggut buuk. Ih, sararieun teuing. Tema Nyi Wiwi bari jeung jubra jebi sagala ngomongna. Sakapeung bari jeung bibiri gidigan siga ngemu kasieun anu lain lumayan. Atuh para wargi sadaya, harita para mitra saum dangu. Nyi Sukmawati nyarita deui. Ulah sok bawarian kitu bager, ulah sok gunungannya. Lantaran icek teteh mah pohara bageurna, pohara nyaeunana Nyi Inah ka Nyai teh. Yuk sok teteh dijajabkeun ka kamar Nyai yuk. Ngomongna Den Sukmawati bari ngusapan kana tongong Nyi Wiwi. Alim. Nyi Wiwi meuni murungkut. Nyaan alim. Den Sukmawati netep seukeut bari teuteupannana siga nu hayang tembus kana lemutan Nyi Wiwi. Teteupan nu pohara seukeutna dibarengan ku aji pangabaran, pangawasan nu geus nyampak dina dirina. Aneh para wargi, barang Nyi Wiwi geus diteteup pohara seukeutna ku Den Sukmawati. Ngadadak pano Nyi Wiwi ku waktu tadi buringas jadi ceuleuyeuk, luk tungkul siga jalma nu rumah saboga dosa, hareupeun nu keur mariksa. Waktosna kabujeng Saep.